Kislawas Jujuna kurang makan Bersama Patuh Dina tetapan Pamudut laju di panganten imam khusus sekali itu keluarga besar Saibul Hajat. Kislawas Jujuna kurang makan Bersama Patuh Dina tetapan Kislawas panganten anu bagus silih antosa ulah aja di pamalu salina ulah kalu aduh panganten anu gede sanajan urang pangangkat sanajan urang pangangkat panganten nu sayang ceha sing saban siasa Jujung ajuna masih percaya ulah ngarasulah ngarasatanya ceharak tetap umela ka panganten nu sayang sanajan dekat tarima pulang ke kapanengan panganten anu bager sadunya sing sabar siasa Kislawas Jujuna
ajan kalangan jungkrang Kumaha cenah kehalangan jungkrang ce. sing sabar